Yudi. Kemana sih ya, Yudi? Astagfirullahaladzim. Ya tika model kieu amuradul. Ieu mah aduh amuradul. Aduh amuradul. Bener lege jang kudu tepi ka model kieu. Atuh bari lagu sia teh. Dalam tembok derita jauh dari orang tua. Dalam tembok derita tak gitu. Ya aku udah aku jadi narapidana. Anu lagi. Astagfirullahaladzim ieu teh tika model kieu unggal poe, unggal peuting ngawut-ngawut bubututan. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Dedek saya teh kunaon? Abina-bina teh saya nyiksa teh ka dulur teh saya teh Yudi. Kumaha lamun engke balik ieu tika model kieu. Baju dienggeuskeun ai maneh sataranya. Allahu Akbar. Coba eta tika model kitu di dinya. Naon eta teh nyen geurang ka naon eta teh kitu? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nanti teh keur tapakur naon? Maka naon atuh? Bener nya hirupna teh tika model kieu. Astagfirullahaladzim parabot dipepes-pepeskeun. Kitu palingan itu. Waalaikumsalam Mang Haji. Iya nya ka lagu amuradul, ya amuradul ya. Adi tika ngamuradulkeun model kieu. Lagu amuradul ya. Amuradul gitu. Tuh, aduh. Ada lagu ieu tembok derita. Dalam tembok derita. Lah, tembok ayeuna beuh si Oma. Si Oma teh. Aduh, Mang Haji arek dikumahakeun ieu teh pika model kieu la ilaha illallah. Amburadul. Ieu mah amburadul. Amuradul. Aduh, kudu diamburadulkeun kudu kieu tah Allahu Akbar. Coba ieu tika model kieu naon ieu teh? Bunukeun Astagfirullahaladzim. Ieu mah eling abdi Gusti. La haula wala quwata. Tulus ieu mah tulus. Lain tuh tulusan ieu mah tulus. Tulus. Heeh na teh tulus. Mang Allah. Allahu Akbar. Mak kabina-bina teuing boga anak teh. Tah kieu mah akibat diogok diolok teh tadi manja teh tah kieu akibatna teh. Eueuh emak teh tipi ka model kieu. Engke lamun balik emak mana tos berobat, mana tos gering, nyampak di imah model kieu, imah leuwih kalahkeun euceur kalahkeun beak. Leheung-leheung lamun kitu digubuk bambu teh jadi istana. Kumaha lamun kalahkeun mikeun anyok. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nu bangun teh ku dibawa kowe. Tadi dik goyang dompret. Jangan neng. Goyang dompret. Bawa ku aing coret ieu mah. Bae. Bawa ka imah. Tebeak kitu nanti dia mah. Prek engke balik emak nyamal lapur. Astagfirullahaladzim. Aduh. Allahu Akbar eling Gusti nu agung. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah. Wah. Kudu kumaha geus kieu Mang Haji euy, Mang Haji kudu kumaha atuh urang teh boga dulur teh teh ka model kieu Mang Haji. Sabar we, sabar kumaha teh. Coba urang teh mana nguruskeun inung si ayah geus model kitu, geus eta teh coba teh kabina-bina teuing ka uing teh. Kena sabar teh sabar. Ngalih di inung si ayah mah paribasana nya geus teu ngareungeung geus teu ningali ge da loba anakna jual-jual geuning aya emak coba. Budak hiji kadua uing nu hiji kitu model kitu ari dikumahakeun bari mah teh geuring. Allahu Akbar. Kena lah urang teh urang sabar. Geus beak kasabaran uing teh Mang Haji euy. Pantaran kipot itu berarti. Ieu mah kalahkeun ieu teh pan keneh ieu teh imah teh meunang ngomean hayeuna teh ka model kieu dikumahakeun teh ya Allah lo kana kari. Nah sabarnya teh sabar kena kumaha ieu pantaran ke Gusti nu digunukeun. Ih, makanya itu pakaian matarin, pakaian goreng, pakaian aralus. Itu makanya dihijikeun jeung nu baseuh, jeung nu kotor, jeung nu kumaha. Cukup tiga ieu tiung ajaran coba urang tiung. Pake coba Mang Haji. Aduh, menikah juga si LP. Dalam tembok derita. Aduh, sudah nih. Gigitnya tuh aja tah. Aduh gitu. Kepalang teh Mang Haji geus ieu mah geus usukane jadi artis. Kagok geus kieu mah. Itu si Oma anu ngaringkuk. Aduh, Oma mana ngaringkuk. Masa
Balik ah. Balik Kagak. ah. Naon